Aduh, aing mah inget wae ya kejadian kemari. Si Kakak Acu inget keneh we ya. Katanya ini kok yang kumaha we ta kasih akak teh ta. Ngaledek ka aing teh kamari teh. Aduh. Kumaha ya. Carana aingnya hayang balas dendam ka si akak teh ya. Kumahanya ya. Jelema itu gedung gede teh tadi teh kesan masuk aya ya. Cager, Alhamdulillah. aduh, lain ketinggalan roman masih gak numangi ka ieu teh kecewaan lah. Urang teh Kumaha tah, sok amun eta urang rek kabantu ieu sok. urang teh kamari gitunya urang mah dek curhat teh nya Sok pos ka saha wae sok kumaha. Da lamun aya maneh mah ti heula bakal nyaho. Naon atuh masalahna? Urang teh ti heula teh pan ke pasirnya. Ke pasir ngasuluh. Urang teh ningali si Aka Acu jeung si Eyang Sobur. Oh, si genut teh ya. Naon kitu tah? Ku urang teh kieu we ngalekan suluh. Terus Tah tolong si Aka Acu jeung si Eyang Sobur teh duaan. si eta. Ada urang teh penasarannya urang teh diintip. Efek teh si Aka Acu teh mawa gedang. Urang teh diintip. Terus dek mejem gedang ketinggalin sama ku urang teh. Oh gitu. Ari ku urang di teang, ku urang teh rek dipaling gedangna teh. Kalka jadi waduk si goblok teh ta. Eta mah delekana udah Mata urang bieu ngocoblak teh. Mun aya urang. Mata urang bieu ngocoblak teh. Urang mah inget keneh urang mah hate teh nyeri ta. Komo maneh atuh urang oge ngadenge ieu geus. Bener. Deleka pisan eta jalannya. Ngaledek. Eta mah bener ngaledek pisan. Pametek atuh wae aing tah ieu teh Manya cingyaan. Nah atuh lain ngomong sakamari. Da teu panggih jeung manehna eueuh. Mun aya urang mah lila tah. Eta si Eyang subur teh anu genut. Wah aing jeleno tah. Kitu tah Urang pas urang kadinya teh geura balak kecelakaan we geura ngolomok gedang. Jelema teu uyahan eta. Sugan ka urang eudeuh maneh henteu. Mun aya Kumaronan seuri we hate nama si Aka Acu teh tah. Komo tah eta si Aka Acu teh keur kolot keur goreng patu teh nulus tunjung tah jelema teh. Mata urang oge mata urang mah nyeri hate teh bener. Tah eta mah kieu. Kumaha tah carana Eta mah kieu. Balas lah ka nyeri hate teh. Kumaha carana urang teh keur mikir ieu teh bieu teh. Tah enak urang boga ide ieu. Kumaha Tah kan bisa enak maneh rek maling cau maling gedang. Tah ayeuna mah kieu. Maneh meuyeum deui cau. Ku cau ayeuna mah. Ku cau lah ku gedang geura sok. Da carana maneh teh dah jelema eta pasti bakal nguliwek di dieu keneh jelema eta mah da makal mana. Ada pasti mana lagi ada bakal ngari deui. Pasti cak bodas teh jelema teh. Tah kete anjing we. Kita maneh teh ngalacau we. Beuyeum we di ditu. Beuyeum tah. Pasti eta cak eta mah pasti bakal aya wae jelema kitu mah. Tah maneh teh kete alak cau eta meuyeum cau. Tah meuyeum cau. Sugan-sugan maranehna ningali. Tah begitu terus melak cau. Kuat cauna cokot. Ganti deui tah ku si waduk teh. Apaan dendam, meureun mah teh yang dendam. Heuh kitu we enak mah. So, bilang mana engke aya naon urang nu kahareupna. Iraha nya waktuna Dingke-engke ge da moal tenang hate sok ayeuna we yuk lah. Mending ayeuna we mumpung keur areueuh nya. Tah heueuh. Yuk atuh sok ngalacau heula. Urang ngalacau mah dihandap tuh aya hayu. Aing teu ngeunah. Kasih Eyang jeung kasih Aka tah geus delek ka kabalan aing eta. Kamari ka aing di bejana. Aing mah diantep tah jalma nu duaan teh. Yo, kumaha geus tah ngaranna? Ngos atuh hayu atuh tingali cauna ge. Mana cidan? Cauna ge anjir rada tingali tapi Kela cauna teh dah heueuh dihaja ku urang teh ngaranna teh.
dia non dipetikan. Kembali. Jadi pan dipetikan mah rapi. Mau Mau jadi non, mah kat nolonya. mau gede gitu. Sayu. Tiga ningali. Ya tuh, ningali tuh. Tahu lagi badak Allah bener. Bener alus kudu dipetikan ngarah bunyi. rapi. Heuh ieu mah caun-caun super makanan. Ayo. Di belah mana euy? Tah, bisa tempat halus tah. Mana? Mana tuh? Tuh. Mana? Itu. Tuh, kokornya jeung si Combro tuh. Kenaon si tuh jika ngaeta naon. Combro jeung si Bro kenaon? Tuh yang siga ngeueum cau meureun siga euy. Cau tingali atuh tingali. Heueuh cicing. Siga mah eureuk balas dendam ka urang kamari teh. Tiga nama, balas dendam tiga nama. Teu kudu susah sebenarnya mah mancing eta mah jelema eta mah. Da bakal Tutupan euy. Da eta irungna alabat. Tinggal tuh. Mana? Tuh, kurang orang tuh. Oh benar. Tinggal itu juga cucung. Gagaan ngaliang tinggal. Agoan siapa ku aing disebutkeun dipindahkeun ku aing. Pinahkeun lu. Cau, galedek gitu cauna euy. Nang mau. Aing mau sih kan menang maling si beo. Heeh atuh. Ku aing paling deui heuh. Paling deui atuh aya nama. Ayo. Yuk. Lawan. Tunggu. Jauh sebenarnya tuh. Kali belah mana, euy? Salah, euy. Ini sigar mah, euy. Ini kanan tah. Ini tuh, euy. Tah, yuk. Tah, euy. Takut mana mau wadah. Yuk, wadah nih. Nih, euy. Ini mana sih? Isuk dan akhirnya ganti ke mana, heuh. Ini segitu, euy. Enak, sok gantian ke mana sih? Diganti wae, gantian ke mana? Tah. Cara kamari deui ku eta di tah. Sok ini kosong tah. Lamun kurang leutik ari kumaha bakal gede. Sawana? Eusina, urang leutik sok kudu. Kitu mah. Sok eusian dinya kumaha? Urang bawa kalungna, urang. Sok. Yo tah, babaturanana si Emang. Kunaon ngisang nanya yang pirat atau cacai angke deh alhamdulillah. Wah gede anjing ya mah gede ya mah mamam kenyah lah nah teh ruang lah ruang heula bae kop mamam kenyah. Tah, jeung babaturanana sia. Oh, jemput deui. Ka mana si Aka teh nya? Anu kok cau teh nama ayam teh can ka dieu wae. Aya eta cau teh. Oh, cau teh aya tuh hasilnya. Tah. Mana? Tah. Mana? Si beo di Combro mah teu kumpul tuh sekarang we. Pasti ieu mah aduh ieu mah. Dua poe teh tuh cauna ge. Cau Masak euy. wah gede ieu mah jaba Pan cau superna si beo teh mulak teh tah, gede betul. Heeh. Tah. Baradag gimana? Tah, ai mata kene kesan. Tah mata tuh. Tah, eta we opi lah, sok. Lain. Nah, Dan ningali. itu da tadi urang keburu empat. Si beo teh di kamar teh itu euy. Di opi wae teh. Opi lah tutupan si beo mah antep si Combro. Kayak manehna kali lah mau nyangun. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tinggal nang mau cuman Kembali atuh. Meh salamat urang teh mah oge. Aku jangan mantapnya. Mantap. Biar masih aja namru deh jauh. Mantap. Amis, manis. Ini kalau kan si beo mbak ya. Jika cocok eta menu dua mah mantap ningali mau jeung ge.
Iya, ketemu si Beo pada gitu. Ayah orang mah bae lah urang mah. Api-api teu apal we urang mah tuh heuh udah mau nyamun mau nyamun gitu. Bukan ya tuh nyamun ka urang mau panggil. Manis ieu. Jauh pada badak gue, tadi jadi tak. Tapi bisa si Beo udah mau nyamun si Beo mah. Ayo, kurang kasaung aja, kurang yang ieu teh naon? Supaya mantap. Bener pasti asak anu urang dua poe atuh. Ayo pasti. Oke. Untuk selama itu nu genut teh yang lain. Heeh. Tinggal dilihat jeung si Aka Acu euy, keur ngaropi cau. Sampeur gentong euy. Kira-kira kamu disampeurkeun kumaha tah? Urang teh lah kasaung ayo. Ayo. Naraon Iya, ngopi kopi mah. Cau, cau. Cau tingali aralus ieu. Teu urang mah teu hayang cau urang mah. Itu si mana teu hayang sok asaan ya. Manis ieu mah. Manis ini mah. Tingali aduh tah komun gede mah mantapna tuh. Urang mah Tuh. Tingali teu kabita cau kitu mah. Eta mah mun di urang mah itu parab naon cing apa? Parab careuh. Kalau careuh terangkan cau atuh. Kitu mah lain cau atuh. Naon? Kita tingali Eta mah cauna ge Pas boga wae cau. Putiti mah urang itu urang. boga wae. Tenang. Putiti mah urang itu urang. Paduyut. Putiti mah aing mah aralus tingali tuh. Golede tingali. Lain kenaraon dari ieu teh. Iya we, cau. Ada ngareta. Iya boga cau di urang ditu. Pamere ieu teh nya. Ari beungeut susah mah nya kitu ge diharakan. kembali. Nah manisnya. Cau mah mantap. Ayo, kela ieu urang apa pirasat di cau. Urang teh. Iya, Jika cau nu dipayun urang teh. Tinggal atuh mah apa dewek paling dewek ngalah ge mata apa dewek. Pasti karena barang sorangan mah kudu benernya barang sorangan sok apal gini ge sarua juga. tadi teh. Kalau lobana mah urang teh mah kan itu. Tapi mana lamun eueuh geus tong dilakeun dari buat aya nya. Kokod tuman gitu. Allah orang-orang teangga itu. Manis atuh. Dari kurang ausane nya urang apuranya orang rek kadinya heula. Kemana? Eta kadinya. Urang teh aya cokoteun Naon nyokot eta naon kita ngala gedang. Rek moal cau moal. Moal teu kabita urang mah cau kamero nama. Moal kadung itu cau. Segeul angeun. Heeh. Jangan tuh dikatakeun kan atuh cau mah. Heeh salah. Ayo tuh Cing salamat gitu nya. Wah, ayeuna mah. Maneh yo ningali. Ningali yang bisa diintip deui. Pang-pangna lamun si eta apaleun mah. Gawat. Yuk, ayo. Udah mana bisa enak teh? Ayo. Tuh, di dia mah, euy. Di dia mau, jangan mau. Lihat ke sebelah dia. Haus. Iya. Anjing. Kan buru kieu aing apa yeun teh? Teuing cau teh. Goblok ieu mah. Ieu kalakuan saha ieu jelema? Siga waduk deui si goblok teh mah euy. Sahanya euy. Aing jadi ketempuhan gara-gara maneh. Aing deket ka kieu. Bawa anjing ieu mah. Kalakuan saha ieu? Kalakuan si Aka Acu deui euy jeung si Eyang kabur euy. Jelema eta ku aing mah cirikeun aing teu teu dosa ka bagian ieu rame teh kieu. Banget yes goblok.
mah kudu mani tujuh pancuran teh bener ieu mah. Alabatan ti najis mugolodoh ieu mah euy ku 80 pancuran aing ku kumaha oge. Maneh mah ka ieu teh kitu euy. Beda. Dewek teh apal atuh. Nyaan si aka acu. Lain apal si anjing teh nya eta. Gila mah. Buatnya cek aing oge tadi teh pasti cau kitu si anjing sorang. Apal. Ieu kumaha ieu? Dewek oge ieu kumaha ieu sarua dewek tuh. Maneh mah saeutik. Saeutik kumaha saeutik ka anger bau nu waduk mah. Kumahanya euy. Ayeuna mah kieu. Ayeuna mah geus nista maja utama. Heeh, Lamun panggih hayu urang iri-iri aing layak namanya. Kitu Ayo pokona mana ka aing kabawa ku maneh urang jadi kabawa kieu. dewek mah geus 2 kali ieu jeung ayeuna is goblok teh ieu. Aduh. Aing mah Geus hayu tong loba ngomong enak. urang kaditu da urang reang ya. Pengkolan Ayo urang layak aya mah ya. Kebayang mah tuh rame teh kira-kira mamam gitu ah. Itu mangkeluna cik itu man. Udah. Kok nama kudu beunang jalma kitu mah. Tuh nak itu ayo itu ayo empat. Aku itu. Asya goblok. Mantap. Dam cam dolam hubadai, dam cam dolam